Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Rania Rahmaida, absen 27. Ayeuna abdi bade ngadongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Dina hiji poe, sakadang kuya keur neangan kadaharan. Tapi ti isuk mula manehna teu acan manggihna naon. Mahaeut ka tengah poe, manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak, tapi kumaha da teu bisa naek. Kulantaran kitu, tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet, menta tulung. Sakadang monyet, kuring manggih tangkal cau nu buahna geus asak, tapi hanjakal teu bisa naek, cing tulungan pangalakeun engke paparon. Ade tembal sakadang monyet. Di mana tuluy maranehna ararindit babarengan ka tempat tangkal cau eta. Sakadang monyet tuluy naek metikan cau hiji-hiji bari ditungtut bari dihakan. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. Atuh bati cumeplak we neurian ciduh. Sakadang monyet, mana bagian abdi? Kapan geus janji paparon? Ceuk sakadang kuya ngagorowok. Tapi sakadang monyet teu malire jongjon bae metikan jeung ngadaharan. Kalahkah maledogan ku cangkangna. Sakadang kuya pohara nyirieunana ngunek-ngunek hayang males. Sabab sakadang kuya nyeri hate, sakadang kuya indit ka kebon juru tani. Ngala cabe nu geus asak warnana beureum. Ngala genep duga lede ka tembongna bangun aramis pisan. Manehna indit tepungan sakadang monyet. Bibirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Tuluy cuplak caplek ciga nu geus barang dahar ngeunah. Ditanya ku sakadang monyet. Sakadang kuya, maneh teh keur ngadahar naon? Cik abdi menta atuh. Tembal sakadang kuya. Ah, ulah ngaganggu, abdi teh keur ngeunah ngadahar buah paparin ti dewata. Karek abdi mah barang dahar nikmat kieu. Sakadang monyet lemah lemeh menta ngarah di pikarunya. Cing asmah sing karunya ka kuring nu hayang ngarasaan buah loa paparin dewata. Omongna deui leungas-leungis. Nyari maksa-maksa teuing mah teu bae tuh cokot deukeut tangkal caringin itu, tapi ulah dibayakeun kabeh, sesakeun keur abdi saparona. Sakadang monyet pohara atoheunana. Gancang lompat rek nyokot buah loa paparin dewata tea. Lantaran tabeatna haweuk jeung sarakah, manehna embung nyesakeun. Kabeh dibawa lompat di tengah jalan raus-raus bae di dahar nepi ka beak. Ari beak lejer jeritan awaging kulada jeung panas. Sakadang kuya kacida sugeumanana lantaran geus bisa males ka nyeri hatena baheula. Sakian dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.